Ki Ajri. Hadirin anu sami-sami rauh. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami majus medi nyanggahkeun puji ka Gusti anu Maha Suci. Urang menekung kanu Maha Agung. Shalawat miwah salam urang sanggahkeun kan Nabi pinuji Rasul junjunan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugia sadaya ajaranna sing natajakeun syafaat keur umatna sampai jagat. Tepangkeun wasta abdi Ajrian Ratu Aisyah ti kelas 5 irang pangajian anu kusim kuring dipiaji sareng para hadirin anu sami-sami rawuh sim kuring di dieu rek nyampaikeun biantara anu jejernak hitan tina agama Islam. Hitan merupakeun salah sahiji cara nyucikeun diri jeung jadi bukti katujukan arurang kana ajaran agama. Salianti jadi nyucikeun kana diri, hitan oge geus ngabuktikeun faedahna cek para ahli kadokteran. Faedahna nyaeta pikeun kasehatan soalna micen bagian anu aya tina awak arurang. Nyaeta tempat panyukutan kotoran virus najis jeung bau anu teu ngeunah. Soalna sabangsaning kotoran najis jeung sajaba ngandung tina cai ompol. Nalika kaluar ngalewatan kulit anu nutupan kana parabot anu paling berharga, jadi endapan kotoran sebagai bisa dibayangkeun sabaraha lobana kotoran anu garing tina kulit eta. Soalna loba panaliti anu ngabuktikeun yen anu kana panyakit kalamit teh lolobana ti rerengan jalma anu henteu dihitan. Jeung eta alesan tina ajaran agama yen sakabeh lalaki anu Islam diwajibkeun kudu dihitan. Faedahna salianti pikeun kasehatan nyaeta supaya bersih tina najis nalika rek ngalakonan ibadah. Sakituna nu dipihatur, hapuntenna bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.